Sampurasun. Rampes. Pangkeun nami abdi napa? Abdi di dieu duaan bagi wawancara Bapak. Di sekolah SMA Buana Nusantara. Abdi dia di kelas 12. Kami Bapak damel dan tugas kebersihan di sekolah ieu. Kira-kira tos sabaraha? Kantor sekolahan. Naon wae tugas utama Bapak di dieu? Tugas utama paling beres-beres. Bapak tugas di dieu. Oh, hari tugas teman tuh hese ringan saja. Bapak teh cara ngajar di dieu naon sajarah sekolah ieu? Sejarah lingkungan gunung terkait masalah di dia rame saya nya saya Nuhun pisan Bapak. oh Abdi parantos Ibu. ini sama-sama ibu je Tos. Nuhun Pak.